Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Nadia dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan guguritan. Saat acan lebet karena materi guguritan, Ibu bakal bahas heula secara singkat ngeunaan karya sastra Sunda. Tangtu hidup tos uninga naon wae ari contoh karya sastra Sunda teh. Nah, karya sastra Sunda dibagi jadi dua. Aya karya sastra Sunda anu kauger ku aturan pupuh. Aya oge karya sastra Sunda anu henteu kauger ku aturan pupuh. Ari karya sastra Sunda anu kauger ku aturan pupuh nyaeta karya sastra atawa karangan anu kudu numutkeun aturan-aturan pupuh. Naon wae ari karya sastra Sunda anu kauger ku aturan pupuh teh? Kahiji guguritan, kaduana wawacan. Nah, karya sastra Sunda anu henteu kauger ku aturan pupuh, hartina karangan ieu bebas. Henteu kudu numutkeun aturan-aturan nu aya dina pupuh. Contona naon? Kawi, pupujian, mantra, jeung sajabana. Ari aturan pupuh teh diantarana nyaeta guru lagu, guru wilangan, jumlah padalisan dina sapada. Puntennya Ibu ieu salah nulisna. Guru lagu nyaeta tungtung sora dina unggal padalisan. Hideep tiasa tingali ieu Ibu aya pupuh Aduh Gusti anu Maha Suci. Nah, padalisan kahiji atau baris kahiji Aduh Gusti anu Maha Suci guru laguna naon? Tingali wae suara vokal akhir atawa huruf vokal akhir nu aya dina padalisan kahiji. Ieu suara vokal akhir atau tungtung huruf vokal akhirna nyata i. Jadi guru laguna i. Biasanya nu kadua padalisan kadua sim abdi rumaos. Sora tungtung sorana sanes no s na sanes, tapi huruf vokal akhir nu aya dina padalisan ieu. Nu aya dina baris ieu res o. Jadi baris kedua atau padalisan kedua ieu guru laguna o. Biasanya. Terus ari guru wilangan naon, Bu? Nah, guru wilangan mah jumlah engang dina unggal padalisan. Hideep potong-potong we ku hideep ye. Contohna pangna abdi dumugi ka kesrek aya 10. Jadi guru wilanganna 10 biasanya. Deui reh ka sepuh parantos ngusir salapan. Guru wilanganna salapan. Lamun aya pananya jiga kieu guru lagu jeung guru wilangan paragraf atau guru lagu jeung guru wilangan padalisan kalima teh naon gitu. Padalisan kalima teh baris kalima. Coba baris kalima nu mana? Takabur sareng dir. Takabur sareng dir. Genep guru wilanganna genep. Guru laguna i ditulisna genep strip i atau genep i gitu. Biasanya. Terus jumlah padalisan dina sapada maksudna naon? Padalisan teh hartosna baris pada tu bait. Jadi aturan pupuh mah atos diatur ya pupuh teh tungtung sorana kedah huruf naon, jumlah ngangna kedah sabaraha dina padalisan teh, dina sabaris teh. Jumlah baris dina sabaitna ge tos ditangtukeun. Pahamnya? Jadi guguritan teh nyaeta karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Kulantaran henteu panjang biasana mah ditulisna ngan dina hiji pupuh hungkul teu gonta-ganti jiga wawacan. Bedana wawacan jeung guguritan nyaeta ari guguritan mah teksna pondok siga puisi diwangun ku hiji nepi 2 pupuh hungkul. Bebas tiasa gunakeun sekar alit, tiasa ngagunakeun sekar ageng. Jadi pupuhna bebas naon wae. Ari wawacan mah teksna teh panjang siga novel, diwangun ku leuwih ti 2 pupuh. Nah, diwangun ku leuwih ti 2 pupuh tapina mu nganggo
pupuh sekar ageng hungkul. Mung guguritan jeung wawacan ieu kaduana isina teh pupuh tea. Kulantaran ditulis dina wangun pupuh, tangtu wae kudu nuhonan patokan-patokan guru lagu, guru wilangan jeung jumlah padalisan dina sapada anu tadi tos urang bahas. Urang moal bisa nembangkeun atawa nulis guguritan upamah henteu apal kana pupuh, katut patokan-patokana. Nu matak taya salahna upama ayeuna urang medar heula ngeunaan pupuh samemeh nembangkeun atawa nulis guguritan. Nah, pupuh teh jumlahna aya 17 dibagi 2. Aya pupuh sekar ageng contona kinanti pupuh sinom, pupuh asmarandana, pupuh dangdang gula. Aya oge pupuh sekar alit. Contona pupuh durma, pupuh mijil, pupuh balakbak, pupuh mas kumambang, pupuh ladrang, pupuh pucung, pupuh lambang, pupuh pangkur, pupuh gambuh, pupuh gurisa, pupuh wirangrong, pupuh magatru, jeung pupuh juru demu. Tah eta unggal pupuh teh miboga patokan katut watek nu beda. Tangtu cara nembangkeunna oge beda. Alhamdulillah, materi dinten ayeuna tos rengse. Hapunten bilih ibu aya kalepatan dina cariosan maupun paripolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.